Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu toleh satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana, boh anu caketna, boh anu tebihna, pan kitu deui anu nuju ngaranglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui carios nyambung anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Kalayan dina dinten ieu masih dina carios banjir getih wanci janari naraskeun hanca anu katunda dinten kamari. Ieu carios mangrupikeun kalajengan tina carios asal usul Kangjeng Ratu Laut Kidul. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana atuh mamanawian sasieun sabeunyeun tina ieu carios aya pulunganana, aya guna mangpaatna kanggo sakuran ngadangkeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun. Pun awaitu astuna massidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Banjir getih wanci janari bagian ke-8 karyana Andang S. Argayuda karya simkuring. Lakadalah andika duaan jumawa gede angkoh ukur duaan tapi hayang nyieun Rajapati ka jalma nu keur dikawal ku kula sabara kanca. Suga mimpi andika teh pingpinan para penggawa ngajejelek kaki dugal jeung kaki degil manehna teu nyadarin kana ayana bahaya. Sakali deui bisi di antara andika aya anu teu milu ngalakokeun Rajapati ka Maharaja Galuh oge ka Kangjeng Ratu Dewi Mayang tur masih keneh hayang hirup geura ingkah ti dieu bisi kabarerang ku kula kidegil deui anu cumarita. Kurang ajar koroyok barudak paehan ieu dua durjana teh sababrek ngalakukeun Rajapati kadunungan urang. Si pingpinan ponggawa langsung mere parentah sengan ngoroyok dua jalma nu ngaku rampok gerot di Gunung Burayot. Ciat memeh para ponggawa ngoroyok kidegil ngibaskeun leungeunna. Kolebat dua balitiku molebat muru para ponggawa nu rek narajang manehna. Kalayan eta balati langsung kena kana sasaranana. Aduh, dua orang penggawa ngajerit
awakna langsung ngagedebut di bandemah. Saterusna kokosodan teu hudang deui. Urang ajar. Ciot. Para punggawa bareng pembatur ngacungkel ka Tiruk Balati, langsung narajang babarengan rek ngaraponan Kidugal jeung Kidegil. Ciot. Kidugal nyeun gerakan sarua jeung anu dilakukan ku Kidegil. Leungeun kaduhna dikibaskeun ka hareup. Belasan dua barang anu gulilap ngablesur muru para punggawa. Tobat. Deui dua orang punggawa keceak dengek dadana ka Tiruk Balati anu dipangpengkeun ku Kidugal. Duanana ngagedebut di bandemah, laju kokolojotan han kenyeri, saterusna ngajeng jehe teu hudang deui. Maju para punggawa tong dibere kesempatan hirup. Pimpinan para punggawa lain deui amarahna. Sabab ukur dua gebragan anak buahna geus numpra 4 urang. Ku kituna manehna langsung kumolebat nguruk Kidugal jeung Kidegil. Ciat! Kidugal jeung Kidegil duanana langsung luncat tina kuda. Awakna kumolebat mapag panarajangna para punggawa. Pedogna kumolebat ka cida cepetna. Sabab geus teu mangmang deui. Para punggawa geus dibere pepeling tapi malah ngoroyok manehna. Ciat! Saurang punggawa anu pangharipna langsung narajang Kidugal. Pedog panjangna nyeuk rek nubes beuteung Kidugal. Tapi panarajang model kitu mah pikeun Kidugal ukur asa diopenan. Manehna gentak ngipisan awakna. Kalayan bedogna langsung kumolebat. Beras pedog panjang Kidugal nenggel pisan kana beuteung panarajangna. Aduh, si punggawa anu nerajang Kidugal kociak dengek, awakna langsung ngagedebut. Tina beuteungna ngucur getih beureum akibat kesebet bedog ku Kidugal. Ciat! Kidegil teleh ku Kidugal. Awakna kumolebat narajang para punggawa. Bedogna kumolebat nanding kilat neangan sasaran. Kalian teu bisa disinggahan ku musuhna. Pedog Kidegil ngagabras ke saurang punggawa anu narajangna. Aduh, anu kebeunaan ku bedog Kidegil langsung ngaguak. Awakna sasampoyongan tepat hilang gedebut di bandemah. Ya punggawa anu rubuh teh mang rupakeun kagenep. Jadi jumlah para punggawa kali 14 urang deui, jumlah anu masih loba. Terus maju barudak ulah eleh ku jalma 2. Pimpinan punggawa terus-terusan gogorowokan mere sumanget ke anak buahna. Atuh maneh oge teu cicingeun langsung kumolebat narajang Kidugal jeung Kidegil mantuan anak buahna. Ciat! Pimpinan punggawa kumolebat rek narajang Kidugal. Bedogna kumolebat rek naroh sirah. Tapi Kidugal gentak ngipisan awakna dina jurus malipir pasir. Plos panarajang pimpinan punggawa teh ngeplos. Ciat! Kidugal dina gerakan kacida cepetna langsung ngibaskeun bedogna. Beres bedog Kidugal teh selah digagabras dadana pimpinan punggawa. Getih langsung ulah warantina dadana. Tobat! Pimpinan pangoceak awakna langsung sesampoyangan. Gergitungan sakilat suku katu Kidugal ngacedakan iga burungna. Atuh gedebut pimpinan punggawa teh ngagubran di ban lemah teu hudang deui. Urang ajar. Ciat! Para punggawa kacida amarahna langsung babarengan narajang Kidugal jeung Kidegil. Pedog panjang para punggawa ting kolebat ngahurup jalma 2. Angkohan maranehna mah eta jalma 2 teh rek dicacag di walang-walang. Tapi para punggawa teh kurang eungeuh kana gayaan. Maranehna teu apalin yen anu keur adu hareupan jeung maranehna lain jawara samanea. Najan maranehna dia jumlah anu loba, tapi tetep lain tandingna pikeun ngalawan Kidugal jeung Kidegil. Harita oge basa punggawa ngangseg narajang ngan sakilat bedog Kidugal jeung Kidegil kumolebat ka punggawa. Kalian sagebragan oge langsung 2 orang punggawa ngajerit tarik. Tobat! 2 orang punggawa kociak dengek.
Awakna langsung ngagedebut di bandemah, laju ngusek teu hudang deui. Ciat Kidegil luncat ka hareupna gerakan garuda ngapak. Bedogna kumo lebatnya bermangsa. Beras bedog geuna kana salah seorang punggawa. Aduh, seorang punggawa langsung ngaguak laju sesampoyongan. Teu pati lila awakna ngedebut di bandemah teu hudang deui. Ciat Kidegil jeung Kidugal amuk asor. Duanana lir banteng bayangan. Para punggawa najan jumlahna loba teu bisa nandingan pangawasna Kidugal jeung Kidegil. Harita oge basa Kidugal jeung Kidegil kumolebat sababaraha urang punggawa tingkot seak laju brak rubuh. Tina awakna ngucur geti beureum laju ngabayabah kana lemah. Caturkeun anu di jero kareta, manehna guling gasahan atena pinuh ku kahariwang. Sabab para punggawa anu ngawal manehna nungtut perlaya. Kukituna manehna nyokot putusan rek kabur ngajauhan eta tempat. Ke punten para wargi urang asuhlah sakedap sakantenan sim kuring sejangering ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng atuh utamina panginten kanu nameannya punten YouTube-na di subscribe heula kalayan tong hilap like-na oge komentarna. Teu aya sanes supados di mana sim kuring medar di lelakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Kusir mengpengker saribuk tarung balikeun deui kareta urang kabur ngajauhan di tempat anu ti jero kareta merentahkeun kusir sangkan balik deui ka urut jalan tadi sumangganon kusir kareta ngajablilieun laju muterkeun karetana saterusna ngabertek tinggalkeun eta patempatan. Kidegil itu si mantri durjana kabur jung geura brik tong diberi ampun keun para punggawa bagian kula kaburna kareta katempuan ku Kidugal atuh buru-buru nitah diudag ka Kidegil sabab Kidegil leuwih boga urusan jeung jalma-jalma samodel kitu. Kidegil teu nunggu dititah 2 kali
Awakna langsung kumolebat ngudag kareta anu kabur. Tepat lila eta kareta teh kasusul ku Gidegil. Atuh sakilat manehna salto ka hareup, celeg dapak lemah di hareupeun kareta. Sanggeus kitu sakilat Gidegil ngibaskeun leungeun katuhna, blesa teh dua kumolebat nembus poe peuting. Aduh, usir kareta ngacerit, awakna langsung murag niban lemah. Laju ngusek udang deui dina dadana nancep peso balati. Juragan mantri anu boga ngaran Kartalegawa ngaranjuk kaget. Jejantungna langsung kumeleter. Saterusna buru-buru manehna keluar tina kareta. Maksudna rek kabur kanu poek. Tapi lain kana kepegat sebab di hareupeunna anu ngajegak megatan jejalinana. Saha Andika make kuwani megatan lampahan kula mah merupakan gedean karaja. Ulah ganggu ka kula sebab Andika pasti bakal cilaka. Mantri karajaan anu boga ngaran Ki Kartalegawa bari arep reup nyoba-nyoba nyingsieunan anu megat manehna. Bisi hayang apal saha diri kula geura sidikeun ku Andika Kartalegawa. Gidegil sanggeus ngomong kitu langsung ngalesotkeun targosna. Rakyat Wirantaka. Duh ampun pangeran, anaon salah kula bet nyieun tindakan sarupa kieu. Kartalegawa lain deui kagetna. Manehna langsung nuksruk nyembah ka anu aya di hareupeunana. Mun hayang salamet geura bejakeun saha anu jadi biang tina Rajapati ka Maharaja jeung Kangjeng Ratu Dewi Mayang. Rakyat Wirantaka tumanya dibarung ku ancaman ka Mantri Kartalegawa. Bedog panjangna ditodongkeun ka Mantri Kartalegawa. Kula mah teu ngartos nun teu ngiringan kana laku jahat nu ngalakukeun Rajapati. Kartalegawa ngangles sanajan dina hatena loba karumasa, tapi susuganan ku cara kitu manehna bisa salamet. Teu kudu ngangles Ki Kartalegawa sabab kula geus apal kana laku Andika. Ngan lamun Andika yang bebas tina hukuman bejakeun saha biangna. Rakyat Wirantaka anu ngaku Gidegil keukeuh tumanya ngaran anu jadi bibit turujit atau anu boga pokal kana ngalakukeun Rajapati. Kumaha mun disebatkeun yakin kula bakal dibebaskeun. Kartalegawa miti ka hudang ka sieuna, manehna rek terus terang wae ngarah salamet kitu ceuk pikirna. Kula janji anjeun bakal bebaskeun tina hukuman. Sok geura sebutkeun. Rakyat Wirantaka teu sabareun. Manehna terus ngadesek ka Ki Kartalegawa. Sumangga nun anu janten biang tina eta kajahatan teh namina. Aduh, Kartalegawa teu kebat cumarita, awakna langsung kedebut di banemah, laju ngusep perlaya saharita. Barang disidikeun horeng ti korona katiruk balati. Urang ajar. Saha Andika? Rakyat Wirantaka lain deui kageteunana sabab Kartalegawa jol ngagedebut di banemah kalian ti korona katiruk peso balati. Tapi can oge leungit kakaget ujug-ujug anu ngabelesat nu awakna rakyat Wirantaka. Hai kentak rakyat Wirantaka atawa Gidegil ngubahkeun awakna. Plos balati anu nyeuh ka manehna ukur ngaliwat sababaraha senti tina awakna. Kilak Gidegil malikeun awakna. Berehe dina beleg-begna popek peuting anu ngabedega. Awakna jangkung begang papakean sing sarwa hideung. Kalayan beungeutna make kedok tangkorak warna hideung. Eta anu ngarupakeun tangkorak hideung ngabarakatak laju awakna kumolebat kanu poek saterusna teu tembong deui. Rakyat Wirantaka gentak kumolebat murid jirim anu tadi mangrupakeun tangkorak hideung. Maksudna rek disusul.
tapi anu diudagna geus teu tembong di jirimna. Rakian Wirantaka ukur ngarengha panjang. Hatena kacidah jeluna sabab satadina rek meunang katerangan ti manti Kartalegawa hanjakal kaburu anu mateni. Bari eta nu mateni teh ngabogan ilmu anu kacidah luhurna. Lakadalah lamun kitu mah pasti gerombolan Tangkorak Kidung teh kelibet dina kejadian Rajapati ka Maharaja Galuh jeung Kakangjeng Ratu Dewi Mayang. Pasti itu teh mangrupakeun pimpinan utamana Tangkorak Kidung. Sabab gerakanana kacida cepetna nandakeun yen manehna ngabogan ilmu anu kacida luhurna. Ki Degil atawa Rakian Wirantaka gegerendengan sorangan. Sanggeus puguh manti Kartalegawa perlaya mah Rakian Wirantaka kumo lebat balik di Muruk Kidugal. Kasampakan para ponggawa kari ukur sababa urang deui anu sejenna geus pada perlaya ku Kidugal. Eureun Rakian Wirantaka ngabentak langsung awakna ngapedegah hareupeun Kidugal. Hei para ponggawa, dunungan andika geus perlaya dipateni ku Tangkorak Kidung. Ceuk ulama aranjeun mending mulang wae sabab ngalawan kula duaan teh hardina aranjeun kabeh oge pasti perlaya mending jungra kabur ari hayang keneh hirup mah. Rakian Wirantaka sumurita ka para ponggawa manehna ti awan oge ukur rek mateni manti Kartalegawa jadi teu boga urusan jeung para ponggawa. Barang para ponggawa ngareungeun kecap-kecap Ki Degil sakabehna pada curingap. Irmah maranehna teh geus leungiteun ka wani pikeun ngalawan Kidugal oge Ki Degil. Ayeuna dititah kabur. Atuh baretak we sakabeh para ponggawa teh kabur sabab diteruskeun oge teh hartina. Sabab anu dikawal ku manehna geus perlaya kitu ceuk pikir sakabeh para ponggawa. Rakian Wirantaka kumaha ge Kartalegawa teh kungsi mereka terangan Kilodra paritu manyakarean Rakian Wirantaka sabab keterangan ti mantir Legawa kacida pentingna. Anjakal Kilodra pati Kartalegawa kaburu anu maehan can kungsi mereka terangan. Rakian Wirantaka laju ngadongengkeun kajadian anu karek kaalaman ku manehna. Eueuh lamun gitu mah pasti Tangkorak Kidung teh kalibat kana Rajapati anu tadi sabab anu tadi mateni Kartalegawa teh mangrupakeun guruna Kilodapati kacida ngajenghokna sabab geuning Tangkorak Kidung teh bener-bener kalibat dina Rajapati ka Maharaja Galuh jeung Kakangjeng Ratu Galuh. Sigana urang kudu ngajorag ke pamatuhanana para Tangkorak Kidung. Kilodapati Rakian Wirantaka boga niat rek marag gerombolan Tangkorak Kidung. Sebab pasti eta gerombolan teh aya hubunganna jeung Rajapati ka Raja Sepuh oge ka Kangjeng Gusti Dewi Mayang. Urang kudu neangan hilaki warulaya Rakian Wirantaka. Sabab guruna para Tangkorak Kidung mangrupakeun jalma anu ngabogaan kasaktian taya tanding. Ukur ki warulaya anu bakal bisa nandinganana. Kilodrapati geus sering ngadengekeun sepak terjangna pimpinan Tangkorak Kidung. Jadi yakin manehna oge Rakian Wirantaka bakal kasulitan lamun kudu adu hareupan jeung manehna. Para wargi rupina ciados nyambung
banjir getih wanci janari bagian ke-8 dicekapkeun mengdugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur mugi jembar pangampura. Kalayan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.